Kemana si bungsu itu? Biasana sok bebeja ada sekolah teh mangkat lagi. Pujuh lanceukna burung. Cek aing ge ulah sobat teh ngelmu, geus jadi kitu. Entak aing cita-cita aing masih bungsu mah yang jadi bener. Hayang cenah jadi jelema bener, bongkos lanceukna. Abah, Lancup. bedek mangkat sekolah, Bah. Rek sakola. Yuk kelan yuk. Abah rek carita. Aing mah kasihan nitip. Sia sing bener sakolanya cupnya. Iya, Bah. Ulah kos lanceuk sia. Lanceuk sia teh loba teh ngelmu. Akhirna hayeuna teh jadi kitu, tuh di tukang tibang hap-hap, heup-heup teu pararugu. Sia mah ulah kos kitu. Mentak aing mah embung kitu sia tibang kos lanceuk sia, ngelmu teu pararugu. Sia teh andelkeuneun aing hiji-hijina. Ulah era boga kolot beungeut bodas keuneh diledek ku batur ge beungeut bodas nu penting mah hatena mah bersih nya sok kae sinek mangkat sakola masing bener yuk Bedek mangkat sekolah heula. Doakeun sing benernya, Bah. amin bari jeung kitu ge sia kudu bebeja ka lanceuk sia Bah. ulah henteu bari jeung burung gejul ge lanceuk sia bebejana itu di tukangan imah tuh bebeja heulan ucup sing bener sia mah cu ulah kos lanceuk sia si guber cek aing ulah ngelmu teu ngawaro ka kolot cup sia masing bener cup andalkeun aing sia mah cup sia masing jadi jelema bener jeung sukses cup cup Oh, jelema. Up. Abi rek sekolah. Doakeun sing pinter nya. Nya. Abi mangkat nya. Ada i alana ya. Di alana aunan empang a. Aduh, aing ani aing ngola. Aing mah ngelo. Aduh. Aing ngola aduh. Amin. Si Guber maju deui. Ngerahkeun aing si Guber tatangga meureun ngadarengeun. Ber. Guber. Naon sih ulah sok ngerahkeun aing di tatangga era. Ya, 6. Aduh, aing si Guber ber. Sing eling aing teh karunya bari jeung kieu teh kayak kitu-kitu ge anak aing. Sing bener ulah kikituan nya. Ya. Geus aya sia kajero Ya, ulah kikituan. ya. Adi sia mah itu mangkat sekolah sia. Sing bener sia geus kaditu. Sing tereh cager atuh sia teh ber. Aduh, aing geus era ku tatangga sia kikituan mah ber. Aing ber, Guber. Kamana ieu bising lumpat ka imah tatangga Guber. Sorana aing tadi hayo-hayo budak. Aing si Guber. Aya we, ai kolot teh nganggeuskeun teh ieu. Aduh, aing masalah ngerakeun di hayo-hayo budak eta. Ber! Guber! Ulah gitu-gitu. Mana lu, Mak? Guber. Setulah ngerakeun aing na, Ber. Era atuh ku tatangga sieun di bangku budak di hoyah-hoyah itu. Nih, Pak, rame. Rame-rame. Era atuh ku tatangga pan aing nu era mah. Nih, Balik gituan mendingan milu jeung aing ka sawah yuk. Mun ngarakeun wae itu mendingan. Mana, Pak? Eta di bang daripada ngerakeun aing mah. Aduh, eta si Guber.
Melayusin geuningan sia teh. Ngalabatan can ngalebok. Jeli, aduh. Coba hudang ka dieu. Wah mau dihudangkeun pisan sia. Hudang-hudang ka dieu. Baturan-baturan macul aing na ieu. Kalau malah dukun sia hudang. Tunjung ka dinya. Hese diurus tah budak teh geuningan. Ieu mangerakeun wae kolot naik deui baturan. Yuk tah. Tulungan. Duh teuingan. Wah jadi oke jerang ge. Diuk cenah bener diuk. Kajen teh da sia teh mantuan macul moal becus daripada ngerakeun aing wae cicing mah. Aduh. Bener icing eta. Baturan aing. Bener atuh sia teh Uber. Lalang. Lalang. Boboro mantuan aing mah macul. Kah? Kurang bara. Ngit. Nah, jedok coba didinya. Mantuan mah bisa aja teh. Ngit. Pepengna ngit. Ngit. Cicing eta aing nek nganggeuskeun ieu. Ieu. Mantuan mah bisa aja teh. Bukan ka mana balik abis sia. Balik. Bah, Ulah heureui. Wih. Ulah heureui cicing. Bah. Iya teh buset teh si Guber teh keur ngajedog pisan ber. Udah segitu sia teh. Kumalon aya batur sia ngerakeun aing geuningan. Anu. Ampun geuningan. Kumalon aya batur sia katempo di dieu aing ah. Bah. Yuk, balik. Adi sia tah. Yuk, balik. Terus balik cuk. Nya be we tadi usah saha. Ya pan aing eta pan lanjut sia eta tibang Naon ku budak. pakoya tuh. Tibang dihayo-hayo budak. Abah galak. Aing meni ripuh tadi dihayo-hayo budak lanjut sia na itu. Aing pan balik heula nek macul ge. Yuk, makah, Sep. Kaset. Iya atuh tak ge gerah hidang na ieu pan adi sia meureunna. Uing mah gondrong eta nih nyukur. Cukur teuing adi sia. Takan ge ulah sok lebat ngelmu. Geus teh kitu tah teh kata Cicing. Ulah hareureuh. Aing mah tadi urus ka budak teh. Mau bukan gigi gerah ge. Mau dog pisan, bilang bara, mantuan macul kolot mana ieu. Ngomong wae nyup. Ngomong-ngomong aja, bedak di sini lanjut nang aja dong atuh. Hareureuh we. Ampun ya. Aku sih. Hari sedih urus na emang. Terus gitu sih dua anak aku aing ge. Tuh ada sia digrepek lah. Bodoh, balik. Balik kan itu. Balik. Mandi sia ulah kata atuh mandi. Geus geus. Mun lanjut sia mah. Geuning geus. Geus cari. Ulah sakara jeung lanjut ya. Duh eta budak kalah heueuh itu. Moal sarwanana. Mararan di ieu. Udah, dibangun sulah parasia. Ayo, sia. Ayo, sia ditu. Ayo. Tunjung we diurus nanti buara rese. Coba mandi ka ditu ayo. Boleh ka tuh mandi sia ditu. Usah hiji. Ngurus tunjung budak teh. Meni boro-boro mantuan ka kolot. Malah dibangkar lu tidinya. Konekeun. Burung-burung teuing ta budak teh. Ampun teuing, aing mah keur ngora teh kitu-kitu teuing. Mandi tadi sumur lah mandi. Mandi. Udah kita ngelabung keneh wae. Mandi heo. Buber adi sia atuh pandian tah. Bung Bung teh hidang atuh sia teh. Bapak pandian. Aku yang ditempelkeun di dieu hareureuh karena aku lalak lapun ka sumur sia. Aku yang ditungguan ieu. Mandi. Aku yang ditempelkeun. Waktu bangku kumbaleungeun doang mandi tah make rantang. Tiris bah. Tiris. Kira mandi. Eta deung. Engke mah sumur mah tahun hareupan nyawa aya nyawa eueuh ieu ge bang sumur eta hiji-hijina. Ieu. Ya minjem emang ge salah aing. Loba lamun aya indung sia keneh meureunnan. Sia teh kaurus. Di bangku aing atuh lalaki tak kaurus-urus. Aing teh bingung sakapun lek neangan deui kitu teh majikaneun. Leuheung aing nyaahun ka sia. Ya basia pan kararitu hese diurus. Coba lamun henteu. Meureun di leobana meureunnan ku materi sia. Tak aing belaan lelengohan we, aing ada karunya ka sia. Aing teh hayang ngubaran sia teh. Aing teh geus ka ditu ka dieu. Sia teh teu daek cager.
Entak aing pentingnya loba boga impian. Aing kudu kaditu. Cenah sia bisa cager. Ku aing bakal ditiangan guber dek cek paribasana ka ujung mana wae ge supaya sia cager ber. Sedih aing teh benerna boga anak dua anak kana itu kabeh. Disebut turunan da aing turunan ti aing mah teh kitu. Emang lagi salah aing. Hampura we aing teh kasih teh sok darala. Guber cup sing hararideng teh sing karunya kanu jadi bapak. Sing bisa ngadoa sia teh doakeun indung sia. Nu geus eueuh. Indung sia teh kacidanya aheunana ka sia teh ucup guber sia teh ber. Cup guber kirang geus ayo geus barasi mah urang balik. Urang dahar sugan aya keneh sangu sisa tadi isuk. Ayo haranjak kira balik. Urang balik teh. Yuk baralik lalembutna babadagna isi ucup di guber. Baralik. Duh, alhamdulillah ya. Geus anggeus. Sukan kali nanduran meureun nyangan tukang tandur ya 10 orang mah. Alhamdulillah geuningan nyesa ya teu kutol kabeh. Aya 27 kotak deui. Lumayan jeker anak incu mah mahing meureun dalahar. Oh, geus sore geuning mejena. Iya, mejena balik ya. Tah balik jalan dia sugan teu barelok teuing. Nah, kebenaran pisan. Naon Kang? Naon nimbangun ku rada rurusuhan kieu. Ieu teh gaduh priyogi, Pak. Kunaon coba. Bari tadi atuh bari eta tah nagog sok. Tok. Reureukeun. Kumaha sok sing salse ngomongna. Jauh kuring ka dieu teh nyebahnya. Nya intina mah kieu, Bah. Abi teh meureun dek menta lamun carita mah syariat gitu ka Abah. Abi teh gaduh anak gitu. Kunaon tah budak teh? Jadi disebut geloknya henteu gelo gitu panya. Disebut benernya emang kurang bener gitu. Tah abi teh hayang disareatannya ku Abah gitu. Nah, Ayeuna budakna di mana? nya budak mah di bumi gitu jauh ka dieu abi ge kitu naros-naroskeun gitu dek ka dieu teh. Jadi tuh cenah aya di sawah, cenah tadi keur di sawah nya langsungnya ka dieu ka sawah eta. Tah ayeuna mah kieu we, kusabab ieu waktu geus sore, ke budakna bawa we ka imah. Budakna bawa ka imah, urang tingali. Kedah urang mah ikhtiar kitu nya. Ari anu nyageurkeun mah eta mah Gusti Allah. Kan ari Abah mah istilahna tibang nyareat lah. Ke bawa ka imah budakna. Terus bari jeung lamun eta mah meuli cai aqua anu gede nya. Cai aqua anu gede nya. Berarti ke sosorean mah teh. Sosorean memeh magrib lah nya ka imah nya. Mun. Heuh atuh ayeuna mah hayu urang balik weh da geus sore. Abah ge meureunnan ke nyiapkeun segala sesuatuna. Atuh banyak atur nuhun banyak. Ayo. Engke sim abdi berarti sore ka Dede bari jeung nyandak budakna gitu nya. Ayo mangga. Ayo. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ada serem juga ya. Dipojokan ya Kak Ima. Tapi untung ya. Alhamdulillah nah ayam basukitna buru-buru si guber bisa mangkat ya. Langsung kita ke kalayangan. Kok sembak gomblang gitu? Naon sih? Enggak ada sih ya. Sok penasaran yang naon sih? Ini kue ngalaunan kan? Ayo. Isetnya. Abah sieunnya. Ujung nyembrok teh. Tuman satenya nyisinan kolot geuningan. Hayu balik sia. Balik nyisinan aing mah. Sama. Wani diubaran. Bung
Aku naon sih embung? Embung cager hayang gelo terus. Nu anu cager ge hayang gelo. Hanya sih yang cager hanya kene batur atau ngurutan batur. Heeh atuh hayu. Hanya tuh ujung berung gitu ngabah upit buat jauh-jauh. Nyari moal di baratna. Mau liya, ayo kayak kok aing diajakan si Ucup ya. Ayo siap balik. Ayo balik ya teh. Mending ngurus tunjung geuningan. Wah, matanya yang siap cager. Abah atoh. Atuh. Ih, Ayo cari kita atuh. ngurus tunjung geuningan. Cuk, Ya, Bah. nampak si bubar itu lanjut sih ya. Itu di tukang. Teang, Ayo. kita mandi gitu orang ubaran. Ya. Tambah supit tadi tuh. Ah. Bukan mesti madaikan guanya sionon. Abah neangan tuh kita gerak mandi cenah. Sama nak. Ubaran ayo. Sampai cager. Embung cager. Ya, ayo mandi itu buru sing carekan ko Abah ayo. Ayo. Kemana deh si Ucup tuntutan yang lanjut nanti kulila? Cup, ayo tuh buru. Ayo, si ayo. Mana Ya. Cup lanjut ya? Iya ya. Ayo buru-buru, ayeuna cekelan lanjut dia besi lumpat deui. Heeh. Ayeuna orang buru-buru mumpung ayeuna sore kene. Heeh. Urang ka Abah Supit urang uparan lanjut siap. Oh, coba we ku aing doh. Sudah ge. Ayo cekelan. Ayo buru. Heuh kedengeran. Naon, Bah? Aing karak inget kita macai ku Abah Supit cokot. Ku aing geus di botolan tuh cainana itu. Cokot tuh sia coba pelan rada hidangan. Ayeuna sia di jalan ulah sok loba heureuy nya. Aing teh sia cager ucu. Atoh. Ulah atoh dah Abah. Atuh. Doh, ku aing kok curik. Atoh wae Abah mah. Buru ucup. Gila. Buru bawa caina. Kamari Mang Odas rek ka imah tapi wae ki can datang ka mana nya. Cenah mah budakna kunaon meureun cenah cager henteu geuring henteu eta teh. Orang tungguan lah kira-kira 5 menit deui mah memeh liar. Assalamualaikum. Salam. Aduh, Tungguan kebenaran aya di. tadi Mang Odas. Mana budak teh anu teu cager teh? Iya, atuh. Ayo buru. Buru. Iya, Bah. Iya. Heeh. Diuk langsung ngarasan diuk. Oh, Diukun atuh lanjut mana sia teh. diukun. Diukun diuk na iya. Diuk diuk. Pak, ieu anu bade disareatan teh. Tah ieu eta bentukna teh. Ih, sopan sila. Kun, sila. Ih, eta sepuna cara bener. Tah, ieu Pak, kelakuanna teh. Katempona mah ieu budak teh bangunna ieu rada kaancikan ya. Coba ke orang syariatan, orang tempo besi aya jurig nyiliwuri anu miraga sukma ka awak ieu budak. Cai bawa cai. Ari di pesen teh. Mana cup? Cai. Orang tempo dina cai ke susuganan lamun emang na eta budak aya nu ngancik pasti bakal ketinggalian ya. Ngan wayah na ke bantuan Abah. Besi budak motah. Cup, mana ke bantuan Abah mana nya? Besi Abah mana teu kuateun sorangan mah. Bantuan bercager Ya, Bah, ya, dia bantuan. doa sia bung cager sing cager sia teh angot gitu Gas. Kajian pembegalakan. Aya naon lambat kager teh sia teh hore wae segera ruasna Ke. Waduh, bahaya ya. naon Mbah Ditinggalian batin Abah ieu budak teh di awakna aya 2 benda anu kudu diala. Bahaya lamun diantepkeun sabab ieu bakal lila budak gelona bisa nemen. aduh aya teh di mana gitu liar segala banda diterap-terapun di jero awak sia Urang ala enak tenang. Cing odas lah. Cing urang syariatan, urang ala. ala Bah kumaha we abis cager ya anak ilmu masuk cicing keneran poe cicing
Anjing sih ulah kereketan we poek. Tong heran ngodas ngadadak poek urang nyariatan ieu budak soalna ieu budak kaasupan benda anu memang teu sagawayah ya. Ngaruh kana cuaca ge. Urang tempot tina leungeunna ya. Ieu urang cokot ti dieu ti leungeunna sugan ya. Ieu benda rada kurang kieu ya. Buset, keluar. Buset, cuk. Bantunya kelan itu tuh, si Gober. Aisyah Gober. Gimana sia tuh diajar ilmu kos kitu eta. Meureun sia teu bisa mawan eta, teu diamalkeun ku sia. Gober. Tapi aya keneh sigana teh ngodas. Aduh, Aya keneh ngodas ya. Aya pangalakeun keneh deui, sigana. Bah. Aduh, bau Sabelah di leungeunna coba kadikeun. Merekeun. Sabelah di leungeunna. Di mana nu kitu? Urang tempo deui. Urang tempo hiji deui. Segala rupa itu bedog. Itu tadi. Basuki. Alhamdulillah barareun teh bener. Bener ampun ya ampun. Itu Basuki, barareun cageurna sanggup. Alhamdulillah ber, sia cager cup, lanjut sia barareun nang itu nan cup. Ngodas teh ieu mah keun ke ku abah dek disampurnakeun nya. Abah. Urang balikeun deui kanu bogana. Mbah. Anu pentingna ayeuna si Guber cager. Alhamdulillah Mbah. Sabihara-bihari. Amin. Ngan engke deui ber maneh cup. Lamun rek ngelmu sing bener, ilmu anu ulah aliran hitam. Kade budak teh ngodas rada ditalingakeun lamun dek liar ka mana-mana teh besi kajadian kos kieu. Meureun ti barang mana eueuh ieu kos kieu na apa kumaha? Ti barang mana eueuh we, abi teh ada tibang lalaki atuh ngurus budak teh sabisa-bisa gitu da bisa loba mangkatan gawe. Kajian enak mah geus budak mah istilahna geus disareatan mudah-mudahan ke cager sabihara-bihari wayahna ayeuna mah ulah diieukeun teuing sabab budak teh leuleus keneh. Bral sok ku abah didoakeun nya. Nah, ayo sok. Kade. Cuk bantuan bapak mana cuk. Bah abi rek ngeureun. Ayo kade di jalan nya. Bantuan cukup, biar kade kadinya we mah pae bos awi teh kalebak. Awas sana Alhamdulillah caang deui ya. Aya waktu ceker nyampurnakeun ieu benda anu ti awak si Guber ya. Gusti Nu Maha Suci. Kula nyuhunkeun widi rek nyampurnakeun ieu benda anu asal muasal ti awak si Guber. Nu asal ti kidul balik ka kidul, nu asal ti kaler balik ka kaler, nu asal ti wetan balik ka wetan. Asal ti kulon balik ka kulon. Alhamdulillah hiji geus sampurna ya, tinggal hiji deui. Gusti Nu Maha Suci nyuhunkeun widi. Kula rek nyampurnakeun ieu benda nu hiji deui. Alhamdulillah dua-duana geus sampurna. Ayeuna abah rek amanat ka maraneh. Urang yuk nyuk curug galur nu kapungkur mapai laratan nu baheula. Niti wanci nu kamari ninggang waktu nu sampurna. Sanajan urang bareda tapi urang sarua. Sanajan henteu ngahiji tapi urang saati. Milari ridho Gusti Anu Maha Suci.
ber, can sare. Can bah. Sholat can abah. Can. Ayo orang sholat bebarengan jeung uber. Rehat aja ber. Ber.